zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar papan galak jasa Sayyidina Umar mah. Aya ngaran jawara ngaranna Hurmuz. Di dijalah yana nyeun gerakan-gerakan muakan. Aya nyaho kagagahan Umar. Di negara Hawaz yana geus merekrut kekuatan militer. Rombongan Umar pokona ku urang selesaikeun. Amirul Mukminin tenar dengan Amirul Mukminina Umar ayan kurang kuari aing nu dihareup Hurmuz langsung ngayakeun peperangan set cek Sidina Umar asana perang ieu mah leutik cek aing mah cek Sidina Umar helanan lain masalah naon sok bae heula ti heula teu kudu make kekuatan anu dasar cenah kula ngadaguan we di dieu masyaallah Hurmuz anu sakitu geus nganggap dahsyat jasa lantaran ieu ngarebu bala tentara teh Umar paling ratusan sekat Umarna kabeh beakeun kabeh geus moal aya Umar untuk selanjutnya tapi cek Sidina Umar teu naonan tuh cek emang perang mah gitu kos tiju maksudna main gitu main non gitu ngaranna main gos-gosan tempas-tempasan tidak tapi cek Sidina Umar meureun geus katropo Sidina Umar kan zahiran wa batinan la ilaha illallah teh si Umar bawa masyaallah Sidina Umar mah katawaduan si Umar emang gua tawaduna Sidina Umar boga pamajikan ngaranna Ummu Kulsum cek Sidina Umar ka Ummu Kulsum neng aya naon geus jadi Amirul Mukminin ini di belah ditu aya jalema rek ngalahir sedengkeun nyana duaan bae jeung salakina ngalahir pertama ku ari mah yuk urang bantuan yuk neng asup ke jero ngabidanan ngadukunan mun sarak ngomong urang mah kakak engke ngobrol jeung salakina mun atuh ayo eta ku akur deui jeung pamajikan ku akur coba mun urang ya neng itu urang bantuan peduli teuing naon nyana urang-urang jana gitu urang gitu dibantuan tah eta pamajikan urang mah geus kadenge bae tah ku ceuli kos kitu tah geus kadenge bae tah ku ceuli teh kos kitu tah bantuan teh atuh geus bae masing-masing sih mun kitu mah nya langsung ngabantuan ka urang geus ulah masyaallah tapi eta mah Sidina Umar mah neng di ditu ngalahirkeun asana meureun geus mules nyana teu dengkeun ngalahirkeun pertama geus lah pokona mah urang ka ditu kakak ngabaturan salakina neng ka jero asup ngabidanan poh tuh mangga karasa kukulai keur mules mah bu mun ngabantuan takan ngeunaheun kadengena tarariis kan mawa bae alat-alat di dieu ampok-ampok yang sajabana bahkan madu korma mun aya bawa masyaallah perlengkapan pohara aju dinasehatan ku Sidina Umar engke beusi diberena naon ulah tarimanya jeung mah atus urang mah lillahi taala bae eta ku ngeunaheun urang mah pan lain gitu aya daek ke besi dibere atau dari babae malah mun teu dibere cokotan habek eta geus kabayang we urang kabayang aya daek kos kitu iman teh datang Assalamualaikum Waalaikumsalam pamajikan cek Sidina Umar lain non karang-karang lain dikalahir mohon buku di jero ngomong ngabaturan asup pamajikan ka ditu ngabaturan biasa diurut geus beres Sayyidina Umar na ngobrol bae eta jeung salakina ngobrol teh nanyakeun kaayaan kumaha ye kaayaan pemimpin urang mah alhamdulillah cek yang datangan ieu bae bejana sok babantu tapi jaka di macan orang aya teh bagun tanya Ijada segala sok manggulan sok non jaka dia mah tuh jaki kiki bae ngan bejati batur oh gitunya cek Sidina Umar mohon tapi ai bejati batur aya bejana mah cenah adil mah beneran ngan berenana atuh ngaran-ngaran jelema ieu moal sumarambah lah oh nya cek Sidina Umar teh mohon henteu kebal tah anu pas mah cek nya teh nu pas ieu babantu kieu teh Amirul Mukminin cek nya nu pas mah
ngalahirkan pamajikan anak ngabantuan tak bener-bener adil manupas Pak lain maneh guruna Amiril Mukminin ngerahkan kos gitu nya Umar bener-bener kehayang mah Umar tuh kan hebat Umar mah ya coba lamun si eta yo sia geus kikieuan bae ngajere bebeng teh Tante sih dia Umar itu biasa lah, Masya Allah, dari itu tawadu udah warga sih ngan begitu guys ngalahir, Ummu Kulsum kan ngagero di lawak, ya Amirul Mukminin, alhamdulillah, geus ngalahir salamet, salakina Amirul Mukminin, emang iya gitu jadi, terus sih dia Umar kan ke jero langsung ngazanan Allahu Akbar Allah beres, nyana kieu bae, berarti iya. Aing katipu ya, jadi ada Masya Allah beres di bedong segala rupa geus diadanan. Emang biasa. Seksi Umar lain sasalah, jadi orang beladi itu tadi Amirul Mukminin. Atuh duka tanyakeun bae tuh henteu haju henteu. Tanyakeun ka eta ka nu ngurusan neng. Aya neng saha abdi Ummu Kulsum, aya eta Amirul Mukminin salaki kula Umar. Masya Allah, langsung ditangkep bae. Ampura. Jangan ampura deh gitu ngomong naon. Itu maksudnya tawadu jasa tak. Nah, itu pan sieu mah lain kitu nya mah. Mun geus datang encan naon ge? Kenal enggak sama saya? Hah? Harus kenal dulu takut macam-macam. Abo, encan ge naon-naon geus kenal enggak sama saya. Itu mah geus diomong-omong ge. Oh, bejana mah mun cenah Amirul Mukminin teh adil segala sok bantuan kalau sok mamanggul jatuh ngaranna ge jelema ieu teh sumaraha bae kitu nya sagina Umar punya geus mau bantuan segala pan kali nah iyalah katawaduan Sidina Umar masyaallah zahiran wa batinan Sidina Umar begitu perang tak cek Sidina Umar tewak bae Hurmuz ulah dibunuh katewak jangan blah nu sejen loba anu gugur tewak bawa Madinah bawa begitu dibawa tanya aku Sayyidina Umar iya Hurmuz nyaho kakola nyaho maneh jawara Umar ngarana kula jawara Hurmuz sama-sama jawara saat ieu nu menang perang sa nu menang anjeun lantaran maneh teh ya dipake karesep ku pangeran maneh geus pangeran maneh berserta anjeun pangeran kula lemah kula teh dibarengan ku pangeran mata keleh jawara akur pada jawara ngan maneh mah dibarengan ku pangeran maneh ai kula mah teu dibarengan ku pangeran kula mata kula eleh bagus selanjutnya teh kumaha pokoknya urusan selanjutnya mah teh kumaha ngan kieu bae kula mah salametkeun kula maksud Sidina Umar kan salametkeun teh ulah dibunuh insyaallah cek Sidina Umar insyaallah disalametkeun maksud Hurmuz mah salametkeun ge asupkeun Islam beda tah ngan geus jauheun ieu Sidina Umar nu mantak ditangkep bae geus aya alamat sebab memehna ge istikharah heula atuh lain sama maju-maju napan urang mah waduh demo sademo-demo istikharah dong masyaallah ieu masalah aya 2 karung selesai untung aing ira demo deui nyen buras ngan setengah karung untung sekarung setengah tah agap salametkeun kula supaya pangeran bareng jeung kula oh iya hayang naon ayeun anjeun kula hayang nginum heula cek Hurmuz bere ku Sidina Umar gelas cayan minum cekel ku Hurmuz begitu diinum dibalangkeun sebenarnya kaget kan jawara naon ieu Sidina Umar maneh kan hayang salamet kok berlaga di hareupeun kula teh nyaho kula jawara geus sabaraha musuh nu pegat beheungna geus sabaraha jelema nu cacang dalam rangka lillahi kalimatillah kok berlaga di hareupeun kula
salametkeun tadi ge kula salametkeun. Cek Sidina Umar yang maksudna syahadatan. Oh, cek Sidina Umar itu ke syahadatan suka teh salametkeun teh naon syahadatan. Terus langsung baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam urus menjadi pejuang. Kulantaran jawara cek Sayyidina Umar sabenerna mah kagagahan kula teh jauh jeung anjeun teh gagahan anjeun. Kasugihan kula makan teu bogananan jauh jeung anjeun sugih aya di anjeun. Katenaran kula jeung anjeun jauh anjeun mah tenar luar biasa. Geus atuh sagala rupa kapanglimaan teh diserahkeun ka anjeun. Kula mangan sakadar boga mandat Amirul Mukminin lantaran terpilih sok peperangan anjeun anu mimpin. Langsung diserahkeun ku Sidina Umar. Karak tidinya. Naon ieu nu dimaksud? Tawadu jasa Sidina padahal mah gagahan Sidina Umar. Padahal mah hebatan Sidina Umar tapi katawaduan Sidina Umar ketika berhadapan jeung seorang anu gagah seakan-akan nyana dihandap. Ketika babarengan jeung jelema anu miskin tadi sehingga nyana termasuk pang miskin-miskin pang lemah-lemana. Iyalah Sidina Umar.